wa bi ahli badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi ari idrawak teh nyaho pan buah kore banyak hasan nyaho ka drawak atuh drawak teh pelor mun perang teh jeung Belanda ngaladrawak urang jadi dereder ieu mah harus tapi urang ngangkat tembak atuh pae atuh sampai drawak atuh tapi lamun dibacaan heula kurang la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatah balangkeun kurang teu ngajegur henteu atuh babacaan derewak emang kalau gitu atuh babacaan teu puasa heula atuh beda babacaan nu puasa jeung teu puasa kok bisa beda sih iya Fatihah baca kudu tilok puasa jeung nu teu ikhlas bacakan Fatihah kudu sok puasa jeung nu ikhlas atawa teu kudu puasa ngan ikhlas atuh beda bacakan kudu teu ikhlas Fatihah ngeribeteun meta cai kanu teu ikhlas bacaan Fatihah bila perlu Fatihahna cara muammar Bismillahirrahmanirrahim ngaji tiris mah kos kieu bacakan tuh ilungkeun kanu nyeribeteun pae bacakan Fatihah kudu ikhlas geus teu maksud ka beuteng teu maksud ka irung teu maksud ka pokona nasehatkeun inum sehat kok kumaha sih kiai resepna mun hayangnya ente saeutik dibuka urang lamun irung urang ngambel sesengitan irung urang ieu sesengitan zahir saya nu make minyaknya saya nu make minyak oh iya horeng nu make minyak kambeut tah ku irung urang kitu keneh nu bau saya rada lain deui rada lain deui iya oh iya jadi urang teh sakapeung waktu mah jadi pelacak urang eta irung kuari bagian batin malaikat teh ku Gusti Allah ditugaskeun supaya ngahadaman jelema anu maca Quran maca sholawat zikir jeung babacaan malaikat turun malaikat sayarin ngaran artina nu terus bae leumpang ditugaskeun ku Gusti Allah tah mun pengajian kieu malaikat hadir ngabejaan ka para malaikat kadieu aya nu ngaji di dieu kadieu ditambahi ku nyana karumpul jauh mantap ieu nu hadir teh lain jelema kabeh ih sia mah kumas aing keur carita sia mah hehe lain jelema kabeh aya nu malaikat ge cak malaikat ulah ka dieu ngaji mah ngaji tapi ulah tuh kan bisa gitu satu sisi malaikat nu ieu mah tadi kadieu nu aya deui pangajar ulah asal malaikat kadieu ka malaikat teh ge jelema dititahan ku malaikat daratang lamun cak malaikat ulah ditahan malaikat sorangan ngararan kamari ulah padahal ngaji kitab lah eta keneh tapi diulah ku malaikat geus asal malaikat na ngaulah ka para malaikat jelema teu ditoel ku malaikat
teu daratan. Kok bisa gitu sih Kiai? Oh, malaikat teh ngambe. Ketika orang zikir la ilaha illallah, kadelekan ku malaikat la ilaha illallah orang keluar. Lamun henteu make bahasa orang cicing bae perem urang, tapi hate urang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha hate. Malaikat ngambeun ka awak urang. Seungit. Diambeun ku nya. Seungit ye, seungit. Teu nyahoan nya keur maca naon urangan seungit. Mentek teu dicatat ku malaikat sebab teu kadenge. Malaikat mah nyatet tu kadenge. Mayal fizu min qaulin illa ladai raqibun atid. Nu kadenge dicatat. Oh sieu maca la ilaha illallah catat. Tapi lamun urang ngapeureum teu nyatet. Mentek zikir khofi man nu nyahoangan Allah. Ngan malaikat ngambel. Seungit di awak ieu. Seungit ya. Seungit cenah ya. Ngagerokeun malaikat kade. Ieu teu kadenge, teu kadeuleu babacana tapi sakit. Coba mana? Jauh. Coba. Ieu sakit. Karumpul malaikat. Ngagulung di dinya. Mentak sih kade urang mun zikir-zikir sorangan gedebuk. Ulah bentau lah. Sing ade. Nu paek tadi teh. Sengit ngaji gitu kene kadi cek malaikat kadi jutaan malaikat hadir taruru ngaladir sayarin malaikat sayarin bener sengit. Tak ketika orang zikir Cipudoli misalnya ya mungkin tahlilnya la ilaha illallah la ilaha illallah cek malaikat bau ulah ini bau cek balik bau oh hate la ilaha illallah na eta dicatat kunyana ngan strip bau stripan kunaon eta teu ikhlas hatena jadi hayang cau Ambon bau ka Ambeun kunyana tah ieu ngaji ge kitu kere ngaji cek malaikat segit kadieu oh jahe kahayang nanaonnya nama hiji Allah tapi lamun ngaji di masjid kudu bau kunaon hayang amplop bau kan cek malaikat geus ka masyarakat teh oleh toelan ulah geuna ngaji bau aing ge hampir utah aing pajar alagaan bener sia ieu tolol aing ngaji kos ge ngaji batin ngaranna. Oh, bauin malaikat. Mantap, geus. Aya deui masuk. Cek malaikat teh keur naon dinya? Ieu keur aya nu zikir. Seungit bau. Bentek. Geus aing mah ka dinya lah cek malaikat moal. Kagak tungguan we di dinya. Bentek. Nah, kuari maca Fatihah. Tu tadi teh tunu teu ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Sugan bae nya cager aing dibere kudang. Sugan bae meureun sajuta bae dibere gasugi. Subhanal maghdubi alaihim waladdallin. Inum geuning nya mudah-mudahan aduh. Sinum. Kumaha karasan? Tambah nyeri. Anu ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Inum geuning. Kumaha mangkarasan? Alhamdulillah rada hampa. Inum deui. Alhamdulillah rada hampa. Kok bisa beda? Apan tadi malaikat ngilu. Ainu tadi mah pan caina cai tiis menang di sumur. Nyari mah jadi beteng kan. Dibere cai sumur atuh pae. Pae atuh cenah minimal ngelengitna tambah. Tapi cai sumur aja di bacaan Fatihah kudu ikhlas. Pan aya malaikatan milu ka dinya. Malaikat ditiupkeun milu ka jero. Terus diinum ke malaikat asup ka jero. Cek malaikat nu mana nu nyerina sih? Oh iya, cek malaikat ya dipaut punya. Set, gegeran bae. Mana WC? Ngising. Tadi paut ku malaikat eta. Siapa kudu dijabarkeun we heran nih gua.
carita-carita batin di bahasa urangkeun supaya paham. Geus malaikat diinstruksikeun ku Gusti Allah titah ngadatangan nu ngaji, nu zikir, nu tasbih, nu tahlil nyana ngabejaan ka para babaturanana. Ketika ikhlas ka ambeuna seungit, ketika teu ikhlas ka ambeuna bau. Mentak tetep bae masyarakat teh bau, malaikat na ge bau. Ikhlas ke coba ge. Nah, urang wiridan sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman kamilatan semua. Dan halu ya lokod wa baraju ya lokod wa ka malaikat. Aya nu pembacaan. Bau. Datang malaikat nu saya, bau tan. Bau. Emang naonnya? Hayang warungna maju. Bau jasa ya. Bau orang kesus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la ja'alat alaihi wujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati. Oh, itu mah sholawat lain sembarangan teh sholawat. Waduh. Wah, eta mah lamun dibaca. Sholawat eta mah haram. Eta mah ijazahna ge teu meunang ditulis sholawat eta mah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala alaihi wujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati. Eta mah mantep ka dieu ka ditu teh mah. Jotosan ge mun make sholawat eta beda. Beda jotosan. Ha. Dikitu ge teh tadi sholawat tah. Nah, supaya nempel di malaikat tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Tinjukeun ku urang, atuh sapira tanaga ieu tapi aya malaikatan. Ngejengkang jelema malaikat. Eta malaikatna nempel di dieu. Orang wirid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Sak malaikat. Bau. Emang urang pelek. Pakai ngawirid itu. Atuh baueun. Atuh sholawatna bau, pakai ngawirid barang bau atuh bau. Cek malaikat gideg kuat cek kan. Aduh, ya gaji aing usim tiis kos kieu. Ya carita batin teh kos kitu. Mentak lelembutan kan aya di urang. Cek ahli thariqah mah ngan bahasana tinggi ting mun thariqah mah latifatul qalbi latifatur ruh latifatus eta teh lelembutan. Malaikat ngambe ka lelembutan urang. Tuh, lu batak ahli Allah mah makin yakin sebab naon? Lelembutanana malaikat bae ngambe atuh ka Allah. Malaikat bae ditugaskeun titah mendampingi nyana teh geus seungiteun ngambil lelembutan urang. Lantaran dipaksa tadina mah embung urang zikir la ilaha illallah embung kabelah dieuna mah jadi daek kabelah dieuna jadi nikmat. Nginaheun malaikat sengiteun cak malaikat sengit amat ieu segit amat ieu malaikat teh sengit ngambe urang aya la ilaha illallah aya sholawatan ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas makin sengit malaikat bae ngambe sengit cak nyana lelembutan urang ka ambe ku malaikat lelembutan urang komo ku Allah nu nyieun. Mata kurang ahli lelembutan itu ge ahli lelembutan urang jeung lelembutan urang jeung itu ngadu nyaun nyana aya waliullah kieu beker cicing bae jelema di jalan endeu kanyana saenggeus tande kanyana datang di jalan teh ya dipanci-panci duit teh ieu aing boga duit 1 juta jeung kiai 500 nu 500 DI ieu tadek dibelikeun 200 ka jeruk nu 300 DI bisi aya fakir miskin nu menta-menta dik dibikeun jadi 1 juta kabehna datang assalamualaikum waalaikumsalam nu 300 sing hade bisi poho cak kieu teh nya ngeuteun kapanggih jeung fakir miskin da ieu teh kapan mus aya mun aya fakir miskin ulah datang ka dibikeun nya kaget teh jibat nyawan konsep lelembutanana neropong lelembutan kiai teh nu geus jadi wali neropong oh nu 500
jang kiai nu 200 melir juruk asem-asem ge nu 300 jang fakir miskin diamanatan tah ku kiai nu lelembutanana geus tajem supaya naon sebab eta lamun kabawa ka imah deui poho kabawa ka imah deui nu 300 teh nu jang fakir miskin teh sapoe 2 poe ngendek eta kapan jadi kalajengking bakal urang mah teu nyaho hakikatna jadi kalajengking sebab naon geus lain nu urang geus diniatan jang fakir miskin diendekeun di imah urang sarua jeung kalajengking aya di imah urang mantap kiai eta ngabejaan sia deh nu 300 bisa fakir miskin segera tak eta teh nyana teh ngabejaan beusi kabawa ka imah duit-duit keneh ngan kulantaran geus dipikeun di hate teh geus dipikeun berarti geus lain nu nyana dibawa ka imah jadi kalajengking. Nah, pohoan dipakai meuli lauk, dipakai meuli beas, dahar barang jeung pamajikan jeung anak kan jadi kalajengking tah. Di jero cak anakna bah nyari beuteung. Kunaon teh sia? Geus ngadahar lauk eta, jelok eta mah jelok teri. Abana ka jero abah ge rada karasa teri. Cek mana ngajungkel dong. Oh! Urangnya nyari beuteung ya, ngadahar naon urangnya. Atuh kalajengking pan tadi nyakit di jero tuh teu nyaho ta urang teh kana hakikat kos kitu tah nu mantak jeung ahli Allah maka teh barangnya na bebeja deui ka kiai nu tadi Assalamualaikum kunaon minta cai kunaon tuh nyari beuteung atuh nu 300 teh endahan dipake meuli japuk ku sia kalajengking eta lelembutan teh main tuh galak bae orang kerdiuk lelembutan orang main neule jahe tring jahe getring tah lelembutan main tah mah lelembutan goblok tah mah eta mah lain lelembutan tah nafsu beda lelembutan jeung nafsu itu baguna putihnya budak kurang mananya lelembutan main ya lain lelembutan bego tah mah sia mah dubogo bae burung Lampung bangun ieu beda kulitna putih bener marah tuh bener tuh gede adat Lampung tuh lain lelembutan nafsu beda kayak lelembutan jeung nafsu tah lelembutan urang kaambeuk ku malaikat seungit tah supaya urang seungit ikhlaskeun ge asal geus kaambeuk ku malaikat seungit lagi aduh geus malaikat nu saejeun kade seungit ye seungit dariuk saya diri dari yuk nyana diri nu ngaji na baksa 20 nu hadir malaikat jutaan engke malaikat nitahan ngaji no hewan emang kitu ditugaskeun ku Gusti Allah tuh matak teu sambarangan tadina aya 300-an di masjid teh kuari ka Golkar nyana cek malaikat jadi benteknya kamari mah seungit malaikat jeung malaikat ngobrol barang aya pohon beringin jadi kieu cek aduh cek malaikat jadi kieu bentek cek bentek nah jelema geus bau ulah kadari bau ditoelan kumaha dijagaan ku malaikat ge nu endek ge kadinya nu endek dipengkolkeun ka warung ku malaikat dipengkolkeun ngopi bae di warung nyaho emang geus aja aing ngaji ngopi cek nya di dieu nang malaikat mengkolkeun siapa yang bau cek malaikat daripada sia kabauan engkena sia diajakan ka Golkar bau sia eta tah eta keur carita dijabarkeun tah kos kitu tah tuh ieu ngaji mah rusak jadi kadinya nang Allah urang lamun geus nempo kadinya ngeri atuh salat urang mah bentek badan salat malaikat salat mah salat ti budak bau bacaanana kada badak lamun urang dek salat di jero huntu urang aya cehil malaikat mbungeun mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun ge coba ge di Fathul Muin di unggal kitab sunah urang teh nyehil sebab naon nu mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun eta teh aya rahasiahan aya malaikat anu cicingna di dieu dibaham paranti mun urang maca nyana anu ngajelaskeun dulur cek malaikat teh wahai para malaikat ieu babacaan seungit ye eta lamun eueuh cehilan lamun aya cehilan cangkena naon eta mungkin malaikat ge
sebab malaikat kan tiluk dahar malaikat mah geus neuleul teh gilaeun nya na ieu teh naon cek nya geus nya teh daekeun ka dinya ditanya pan sia teh ka dinya aya ceuhil mantak malaikat teh sebenarnya mah sieun ku ceuhil teh sing ada teh mantak urang sunah naon ngaranna naon ngaranna lain nyusur helanan tadi nyeuhil sunah selilit ngaranna nya sunah nyusur nambah kasunahan abi bersih malaikat senangan kan mantak ente lamun dek kitu salat sing hade dek wiridan ge dek wiridan ceuhil atuh rusak nyata ngadahar jengkolnya didinya aya deh oh cek malaikat wow batur ada kakek ayo jengkol ngamuk gitulah cerita ngaji batin lain sama malaikat nu cicing di urang lain hadam-hadam babacaan nu cicing di urang nu mantak hubbiba ilayya min dunyakum salasum dipakai keresep di dunia anjeun tilu cak Kangjeng Nabi hiji at-ta'attur minyak sengit eta teh maksud Kangjeng Nabi awak urang sengitan ulah ya kokotor-kokotor abeh malaikat datang ke urang nyatu antara sesengitan zahir urang jeung sesengitan batin urang wasiwak jeung nyiwak nu katilu wan nisa lantaran ngabungahkeun hate urang boga pemajikan teh kan terhibur ku pemajikan brai hate teh senang geus lamun hate senang urang maca zikirna maca sholawat kan ikhlas eta kan bantuan pemajikan urang coba lamun pamajikan urang manyun bae urang maca sholawat teh lain inget ke Kangjeng Nabi kan Allahumma sholli sholatan tutut gede sholli sholatan kamilatan wa sial tuh pemajikan goblok biasa je cak malaikat ban kiamat tadi sholawat katutut-tutut di bawah manyunnya ada kos tutut bae keur mah beungeut na tutut beureun aju bae ngamuk ge cak malaikat teu beres ieu eta lah seetik nyentil urusan batin kos gitu mentak tiup fuh atuh aya malaikatan nempel di dinya tiup kudu sok main gaplek fuh jurig aya di dinya ye ulah sambarangan tuh mentak ge lain tiup-tiupna وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات Allah anu ngadamel tatangkalan baik tatangkalan anu ngamparn teu aya tangkalan maupun tatangkalan anu aya tangkalan model buah model korma model tangkal rambutan dan lain-lain sebagainya kabeh menangieun Allah ditambahan deui ieu mangatokeun khusus kana anu umum ansya jeung Allah ngajadikeun anak tangkal korma padahal tadi geus garo marusat wazara jeung anu sok dipelaku urang tetanduran anu sok dipelak anu mukhtalifan ukulu beda-beda buahna geus ana beda-beda buahna kadang-kadang deui bentukna ge beda kadang-kadang aya nu buah bentukna akur tapi rasana mah beda urang neuleuh buah bernuk gede bangun amis belah teu baku urang rasakeun tapi lamun urang neuleuh kitu jeruk bali gede belah amis bentuknya hampir sarua gede nak jeruk bali jeung bernuk tapi kapan rasana mah beda kitu kene bubuahan teh aya anu akur kadeuleuna teh aya anu beda tapi rasana mah tetep bae moal akur jeruk ieu jeung jeruk itu bangun akur teh rupana tapi beda komo jeruk jeung salak mah komo jeung manggis mah dan lain sebagainya na ieu nang saha ieu sing hade cek Gusti Allah awas meunang aing teteknyeun masyaallah urang baheula mah keur leutik teh zaman subur tapi bubuahan teh langka paling jago rambutan ti korelet datang ka dieu ti curug
paling jago eta doang manggis kikis sararese komo bangsa lungkang lengkeng nukarar itu mah hese bak kuari tangkalna masya Allah kadu ambalaya rambutan ambalaya lengkeng ambalaya jambu loba jasa manggis loba jasa kemudian itu ayeuna mah kitu anggur berbagai anggur baik anggur Bandung teh nu hideung asem aya deui anggur Australia hideung amis aya deui nu ti Amerika pir berbagai-bagai buah pir jambu pir Shanghai ping siangli dan lain sebagainya loba jasa baheula mah hese tapi kuari dibere babari rahasia Allah nang Allah teteh ngajadikeun teh sing hade urang teh nyaho tangkalna kos kumaha eta pir tapi buah pir ambalaya kulantaran letak urang beda jeung letak urang luar negeri muludan dibere pir teu beuki urang teu beuki diangsongeun pir teh lain letak urang teh mah kos kitu mah tuh letak urang mah emang letak tempe tetap dibere daging ge meunang mah utah bae tapi lamun dibere tempe masyaallah tembang dipanggang jeung tempe waduh geus kieu bae nya nama teh ieu mah dahar pohara jasa poho ka eureun aya jurigan ieu mah dahar jeung naon emang sia dahar mah di kampung mah dibuk butet kitu waduh jeung tempe sakian tempena ge dibeulem jeung naon deui tembangna dibeulem emang ngeunah jasa tanding ceknya emangnya nama ti leuletik dididikna tempe atau tempe bae mantap kumaha dididikna jelema mah kos kebo mun kebo tadina di paraban endog ti leuletik atuh gadena beuki endog kulantaran tadina jukut bae jukut urang ge lamun hayang ngabuktikeun anak urang ya anu kalima mah di paraban jukut geus paing sia hayang nyaho coba landog bae jukut geus gedena ge jukut bae kumaha kabiasaan teh mah padaharan kabiasaan teh iya atuh urang Amerika nu mantaknya resepeun roti atuh biasa urang Jepang nu mantaknya mah kentang atuh geus biasa urang Korea nu mantaknya mah lauk bae atuh emang geus biasa urang mah sanguna ge henteu bisa mun cara urang Padang gitu tau urang lamun ka Padang teh dibere nambah lagi 3 ieu can di dahar geus 3 deui mah cekna geus teu kulai hiji wae lah gagarateun 3 cekna geus jadi 4 berarti kabehna urang Padang isi beak tah moal cek urang Padang tenang sebab dididikna tadina urang mah kos kitu disebutna geus sapiring metung gitu geus teu kudu jeung naon jeung uyah doang ge jeung uyah kolot baheula mah uyah digoreng ditarasian dibawangan dicabean geus geus mantep biasa geus teu kudu jeung naon coel deui kadinya geus jahari hirup hari hirup paranjang di umurna kuari barang dahar jeung daging parane ku umur geus garanti deui kuari mah jeung uyah we habak lah ieu tatangkalan dang Allah ya Allah bubuahan beda-beda warna beda-beda rupana tetapi aya nu akur engke rasa aya nu beda nang Allah wazaitun warman mutasyabihan zaitun jeung lima hampir akur dauna hampir akur teh urang lamun ningali tangkal dalima jeung tangkal zaitun baheula mah zaitun teh di Arab kuari mah aya urang Arab di urang coba-coba melak zaitun lantaran di Arab ge tangkal zaitun mah aya di Taif sedangkan cuaca Taif pasarua kanjing cuaca di urang nu pangjing Nabi pernah ka Taif teh anu haju kanjing Nabi teh di dinya dilukai eta Taif teh subur mentak lamun di Mekah aya cabe di Mekah teh aya segala terong di Mekah teh segala aya bonteng di terong di Mekah teh segala aya kitu samangka kuari mah malah aya dangdeur aya ui di Taif sarua jeung di urang Taif mah masyaallah sarua persis we taneuhna dan lain sebagainya kurma jadi di Taif mah malah kurma Taif paling bagus jajadian biasa puara nah zaitun tin di Taif eta teh hampir akur dalima jeung saya jeung kitu
non gitu zaitun cek di dina ge zaitun warruman mutasyabihan hampir akur dauna tapi kapan buah nama beda pesek kurang beda bahkan mun dicaritakeun mah buah dalima mah hiji buah nu tatadina menang ti surga lamun urang bisa ka sorga engke jeung mudah-mudahan nah engke bakal kapanggih buah dalima aneh engke di sorga teh aya buah dalima jadi mah kos di dunia di Mekah pan gelede di urang makan laletik nah engke di Mekah mah buah dalima ku gede-gedena dibelah dua plek kos samangka dibelah dua plek tak eta teh tutup teh tanu sabelah tah bisa pakai imah jadi keluarga bangsa 50-an memuat tadi dinya tah ku gede-gedena dalima sieun tapi orang gede gitu mah ya ku subur-subur masyaallah karim manadai wa mutasyabi jeung aya nun teh aya akur dauna mutasyabi wa ghairu mutasyabi aya dauna makur tapi rasana mah teu akur tah awas cek Gusti Allah aing anu ngajadikeun aing anu nyieun ku ayana sakitu ulah sambarangan ngahukuman cara orang Arab cara kafir-kafir Quraisy kafir Mekah sambarangan nu aing pasrahkeun ka aing ieu kakarat dina tatanen ieu encan ingon-ingon engke matek Gusti Allah kulum samarihi idza asmawatu haqqahu yauma hasadi aing aturan cek Gusti Allah kulum samarihi dalahar ku anjeun tina buah na idza asmara di mana-mana geus buahan sok gerak cuman sing hadewa tu haqqahu kaluarkeun hakna yauma hasadihi dina poean dipanen ieu mah lamun dibongkar ku mujtahid moal anggeus datang ka asar ieu ayat ieu lain lalagan urang mah maca dihartikeun kos kitu biasa bae geus teh kaharti secara lapan tapi Imam Syafi'i ngebongkar ayat ieu haraja salila hiji ndek nangtukeun masalah wa atu haqqahu bikeun ku anjeun hakna ieu hak teh ditafsiran ku Imam Jalal di dieu mah kapan zakat wa atu haqqahu ay zakatahu sedengkeun wajibna zakat mah diwajibkeun kan di Madinah aqimus sholata wa atuz zakah eta kan di Madinah waktu wajibna zakat mah sedengkeun ieu mah pan ayat-ayat bakiyah di Mekah mah kan can wajib zakat tetapi ieu teh geus menuju kana zakat mantak Imam Jalal berani di dia wa atu haqqahu ayat zakat tahu padahal ieu teh ayat makiyah sedangkan diwajibkan zakat kapan di Madinah berarti ieu wa atu haqqahu teh apakah memang hak teh zakat atau memang ketentuan-ketentuan di luar zakat bongkar tuh ndek kumaha teu make ulama na tangkorak Muhammadiyah hayu coba hartikeun ku nyana ieu wa atu haqqahu teh ini kemana lupa tak coba urang mah kulantaran geus dikemas make mazhab atuh tinggal nuturkeun mazhab ngeun keur carita turun ayat ieu ayat makiyah keur caritakeun tentang hukum-hukum di Mekah anu sakitu poharana perbedaanana jeung hukum Islam ku Gusti Allah dibere penjelasan ulah sok sangeunah-ngeunah nyieun hukum sebab ieu teh meunang ti aing geus kulantaran kitu tuturkeun aing prakadirna kulo dalahar kumaraneh kabeh min samari buahna sek silakan tapi wa atu haqqahu ieu kan hak teh di dieu mah zakat sedangkan ayat zakat mah diwajibkeun di Madinah aya ayat makiyah kolong urang mah ku potongan otak urang datang ka irah ge moal ka bawah moal ka betra moal aku mau sok kredit moal bisa puyeng ku kreditan atau nu di partai moal bisa moal puyeng nya ngahayu-hayu partai bae
Numatak badlul musi mah ulah aya patulapat tali jeung partai, ulah aya patulapat tali jeung organisasi, ulah aya patulapat tali jeung berbagai permasalahan, ngerahkan seluruh kekuatan, tenaga, pikiran, waktu, otakna jangan bongkar permasalahan ieu. Nah, semal bisa tah. Kahiji nomor kaduana ieu aya kulu min samarihi iza asmara. Cok dalahar kuarajan kabetina buahna di mana buahan di dia ditafsiran ku qoblana di memeh asak geus lamun memeh asak mah eta teh di dahar ku urang eta teh wajib dituntut dikaluarkeun zakatna atawa geus asak ngan memeh ku urang teh kitu dinaon ngaranna dipanen eta teh kasupkeun kana zakat. Andai kata ayah korma kemudian memeh dipanen diala kurang kemudian didahar kalau masalah jawajib panen mah iya ayah bahasa wa atu haqqahu yauma hasadi kaluarkeun hakna keur carita zakat dina poean dipanen mulai dina panen kakarak wajib zakat ai kitu mah memeh dipanen dialaan didahar dialaan didahar itu wajib zakat. Eta keur carita korma kumaha lamun pare teh kapan wajib zakat kemudian kurang hayang ulah di zakatan ulah dipanen-panen alaan giling dahar alaan giling dahar engke geus tinggal saparapat deui kakarak dipanen pan eueuhan tangka zakat endeuh nya kos kitu los hajuk kumaha teh kieu teh kos kitu doraka teh ulah nyarita ke doraka endeuh sih moal sia tah masalah endeuh mah Allah selesai tik memeh panen ku urang poekeun giling dahar heuy mang eta papacan di zakatan ya panen geuning cenah tuh nya di zakatan dina Al-Qur'an na ge wa atu haqqahu yauma hasadi engke di zakatan geus dipanen karena wajib zakat ieu mah di alahan bae heula di dahar meunang terus teu naon teh kos kitu teh teu naon ngan lamun niatna endeuh moal ngazakat doraka. Namun kieu mah ieu anem ala ku urang teh sabucu poekeun terus garikeun terus tutup dahar kunaon emang diheulakeun deui ngan eta-etana masalah tapi lamun kieu mah mang kunaon diala di dahar maksudna di dahar kunaon teh abe ulah ngazakat doraka teh kos kitu tah doraka eta kos kitu tah tapi lamun deuk masalah pokoknya aing mah jadi dakurana ge wajib zakat mah engke yaum hasodi ieu mah can panen can naon di alahan bae datang ka beak jadi teu zakat henteu geus aing mah moal ngazakat henteu teh kumaha ai daek los ta eta teh pikiraneun para mujtahid masyaallah di mana mimitina ngabongkar Imam Syafi'i teh mimiti ngabongkar teh dina zorofna wa atu haqqahu yauma hasadi kaluarkeun ku aranjeun kabeh hak bubuhan teh yauma hasadi eta yauma cek ahli nahuma zorof geus kabogaan ta'alluq lantaran azhar ku waktu nauma kanuntum mina fi bitoridin kahunam kus agmuna ansibu tah beres ka ditu alpiahna geus atuh kuari mah ngabogaan talukna deuk taluk ka mana bisa ditalukeun kana atu ityan berarti bisa ditalukeun kana hak salah nalukeun bae geus leuh toh mentak aya kaidah dina usul fikih cek dina kaidah usul fikih teh wazarfu qaidun limadalla alaihi al-amru bihayatihi minal wujub la limadalla alaihi bimadatihi minal hadas zorob teh eta sebagai qaid ngoidan limadalla kana perkara nududuhkeun alaihi kana eta perkara amru artina nududuhkeun kana kaamranana bihayatihi kana hayahna amr nyata minal wujuban tadi ge aya wa atu berarti emil amr al amru idza utliqa yansariful lil wujub ila maladala dalil berarti eta teh wajib ngaluarkeunana tah ieu yauma teh ngoidan limadalla alail amru ai amru tadi wajib berarti di dieuna bihayatihi minal wujub geus berarti atuh ayeuna mah wajib
wajib ngaluarkeun zakat yaum hasadi eta teh lain haji wajib lil hadas yakni lain harita sebab hayat kakarake kewajiban. Jadi berarti la limadalla alaihi bimadati minal hadas lain begitu panen harita kene disawah kene kaluarkeun lain kitu. Mulai kewajibanana ketika dipanen, begitu dipanen mulailah kewajiban ngaluarkeun zakat. Adapun ngaluarkeun zakatna ieu kudu ba'da tanqiyati wa tasfiyah sabada bersih. Tapi heula geus ditapi nu benerna ieu sabaraha hitung didinya aya eueuh kira-kira satoneun mun parete mah mun kira-kira aya satoneun kakarak wajib kaluarkeun zakat geus eta mah tah nu gacungna segala nunana eta ulah dihitung sebab eta mah teu ngajadikeun kakuatan tah jadi berarti ieu yaumah teh dibongkar mah moal anggeus sabelah poe. Kos gitulah para mujtahid teh gaweana teh nya teh ngabongkaran masalah. Urang ngabongkaranana deuk kumaha ngabongkarna jahalat teh eueuh. Deuk nyeun imah pahat ge eueuh. Deuk nyeun imah ragaji ge eueuh. Atuh kumaha deuk nyeun imahna mah nya ditangtung-tangtungkeun awina. Moal bisa tanu mantak alatna heula minimal 12 pan. Kakarak bisa dirogok. Timimiti atu nah kemudian kulu timimiti kulu kemudian aya kait iza asmaro tadi dia teh menang di dahar teh nu mana nu kudu di dahar dieu deui memeh dipanenana nu kos kumaha nu kuduna ieu lah diperinci ku ahlina urang mah sakadar nyaritakeun kaheseanana ijtihad eta teh pohara jasa kakarak dibere ayat sakieu ge ieu teh kadituna deuk nyaritakeun hukum sabada cak Gusti Allah tancapkeun ka tauhidan sia bahwa eta teh nangieun ai ulah sambarangan sia ngahukuman ieu halal ieu haram nu halal halal nu haram haram kumaha cak aing ketika aya anu halal dahar ku sia aya nu wajib dizakatan aya nu teu wajib dizakatan ketika wajib dizakatan nu mana nu wajib dizakatan ieu kan ayat sakitu hesen urang mah kuari tinggal mukaan we tah haju ieu zakatna sabaraha dina Al-Qur'an teu caritakeun sabaraha-sabarahana aya ge Kangjeng Nabi fima saqatis sama al-usur berarti diterapkeun bahasa Kangjeng Nabi soal zakat sedangkan Kangjeng Nabi nyaritakeun fima saqatis sama al-usur di Madinah lain di Mekah teh ieu kumaha yeun nerapkeunana wah ieu mah hese ngaji ku ayana hese nu di tukang mah geus nundutan bae neureun jembe lah puyeng kieu cenah emang ngaji boro-boro si aing puyeng ieu mah keur carita ulah sambarangan horeng hese ngaji teh keur carita kisoh-kisoh rada babari ketika patali jeung hukum masyaallah iduh lain lalagaan bahasa kuluna ieu amr lamun ieu fiil amr wajib apa henteu lamun wajib sia kudu ngadahar mun teu dahar urang teh doraka wah cilaka ieu mah waduh aya rambutan kolo wajib sia mun teu didahar awas ya wah aya kadu kolo wajib sia ngadahar mun teu ngadahar kadu doraka sia kana neraka sia wah hei si kiai amat sih wah haram ieu aya peuteuy deres kadu mah mun peuteuy kulu wajib sia ngadahar peuteuy euy aing mah beuteung muter neraka sia dina Qur'an ge kulu di dituna min samarhi idza asbaro di mana geus buahan wajib sia ngadahar kiai asana kiamat teh hukuman siapa teu ngaji aing mau ngaji asana pinteran nu teu ngaji jeung nu ngaji ada kula sambarangan geus ieu amrna apalil wujub apalil ibahah apalil nadab masyaallah ieu mah carita hesena bae kula ge hese aing caritakeun hesena doang ieu hayang nyaho ka heseanana kos kitu ieu penamer-namer keneh aja ieu bisa jadi mun ibahah lil ibahah di mana nyokot ibahana tah ieu puyeng dan mantap geus bae urang mah daripada puyeng cokot bae geus lah hiji mazhab Syafi'i
Kiai aku lagi tetangga jeung sapei siapa salah baik banyak sampai tetanggana deh ya Allah geus dina bahasa kulu min samari aya qaid idza asmara kadieuna di tafsiran qobla najji artina memeh asak artina memeh asak teh memeh dipanen geus samemeh dipanen mah di daharan ge teh kudu dizakatan tapi kadieuna sing hade wa atuhaqahu yauma hasadi tadi geus dicaritakeun tina zorokna nu sakitu hesena lain pagawean urang sakitu aya jamul jawame ge teu meunang urang ku ari ngaijtihad teu meunang kaya goyatul usul urang nyieun deui ijtihad teu bisa emang ijtihad teh dibatas teu dibatas padahal tuh bisa jadi teu meunang kekuatan akal sia melalui ilmu nah menguasai sabarafan aya syarat-syarat ada ijtihad teh ulah kena jago jawame urang ijtihad ayeuna mah wasfaqaru haram li'annahu kitu madusot karena sapeker ieu manjangkeun sora wa kullu makna kadalik bahwa haram nyun tiju aspeker haram kade sia kade jeung aing ngaji aing mah teu kudu make aspeker haram nu aing disesuaikan begeut sia ku aing sia ieu ulah kitu tetep bae kudu diladenan wa ma huwa speaker ke maaf ai speaker teh naon speaker huwa hadidun speaker teh beusi atuh beusi mah tuh ngabalaya di ditu oh yakhruju minhu sawt nu kaluar tina eta beusi sora jadi berarti speaker eta anu osok ngaluarkeun sora sorana tina beusi apa sora ti batur ih keheula nya engke heula sia hadidun yakhruju minhu sawt teh ieu teh sora ti batur apa sora ti beusi ieu ulah sok kitu sia ulah sok kitu sesuaikeun sia ku aing ah aya hadidun yakhruju minhu sawt tah ieu beusi haju ku urang diketrok teng 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 tah eta sora inu kaluar tina beusi aya sapeker mah sorana nu batur cicingkeun kaluar teh sora sia dipencet sia ku aing ieu keur carita mamantekatan nah tasaur heula sing bener sia heula pikir heula ku sia ayo terus kasih pun mah haram becaknya na aya si HP boga aya speaker apa leutik teh mah takol sia ku aing tah mah percis kos ceramah teh tah jeung Haji Pudoli make kontreng heuy